Turun. Nah, anak tuh nyabakan menu gitu. Nah, langan di mah kepanasan ya. Benar di situ. Awas! 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 Boga duit itu, boga duit tuh emang udah. Ah, boga duit tuh emang udah. Mana? Cemeli udut. Emang sewarahan gitu? Uik malih udut. Engke lamun aya tukang rongsok, si Ucup pangajualkeun rongsok. Hah? Pangajualkeun rongsok. Gas, siapa salah tamat tuh? Engke ke dibere emang udah jeung buruna jeung meuli udutnya. Nyanya tuh. Uik malih udut garep. Nya aja botol kudu Ke pangajualkeun ka si Ucup lamun datang ka dieu nya. Tadi dia rongsokna. Ya, tungguan di dia. Winge karep heula sakedeung. Siap pokokna mah. Si Kiprek ngajual motor sabarahannya ieu. Rongsok. Cuk. Dia cuk. Naon? Yo, kabeneran aya ente. Aing euy. Alhamdulillah rabbil alamin ya, cuk. Aing bingung kita cuk euy. Apa sih Kiprek? Apa? Cek kipi apa tuh? Apal. Anu butuh ngabesenok hareup. Apal. Hah? Apal. Terus aing teu nyambung aja. Jual motor. Mah teu beun beas karunya. Aya ngeun sabaraha? Hah? Aya ngeun sabaraha? Jual motor. Oh, aya ngeun sabaraha? Kumaha sia we pokona masalah gitu jeung geuna mah. Alus ieu motor mah. Alus ieu motor mah. Anjing sia ka ngahina. Alus ieu motor kehen. Alus ieu mah. Nah pandeu alus. Yo cik cuk atuh sia teh. Ieu mah barang lagi tinggal di antik tinggal itu. Dina lagi Godzilla apa Godzilla geus di duitan ku urang. Hah? Aya sabaraha? Sia goblok ka ngahina ka aing. Cek meuli moal ieu erek. Heuh sok ku urang di duitan sabaraha? Sia mah. Telepon wae ayeuna nawar teh. Tak mungkin ieu urang ieu di antik na sia mah. Ya dengekeun, geus enak mah DP heula atuh aya kira-kira teu kuat mah. Syukur-syukur lunas atuh sia teh. Urang mah teh ngahargakeun ieu ek dibeli sabaraha ku urang ek dibeli di duitan. Hah? Ek di duitan sabarahaeun. Nya antik. Yo, tah geus. Urang kerek baliknya. Lieur ngomong ge Mang Budag mah. Geus sakitu. Ya saya teh usuk. Eta motor saya masa mahal gitu ieu dibeli 100.000. Anjing si Ucup. Aing sabaraha ya sia ada kitina ya aing kumaha. Aing hayang komicung. Tapi heuh aya untungna oge urang ya. Euna mun di kilo ayeuna beusi 2.000. Paling itu aya 10 kilo 25 kilo. Kena iya aja lah. Si Ucup mau motor aing. Dek. Bisa dijual rongsok? Rongsok bisa dijual? Rasa sia teh. Ya, Hah? alhamdulillah Menang. Bisa dijual ya? Hah? Geus dijual ya rongsokna geus. Hah? Rongsok geus dijual. Cair. Mere sabaraha ka udag. Mere sabaraha ka udag. Heung ke dibere rokok ku aing. Hah? Ke dibere rokok ku aing. Ayo rongsok aya keneh. Asya aya naon, Adek? Ya rongsok aya keneh. Oh iya kare kumaha? Kan tadi si Ucup aya geus ka dieu. Nah, tadi jual. Heula sia teh. Kunaon sia teh bersyukur ka aing teh. Bersyukur aing geus pangjualkeun motor ka si Ucup. Aduh. Nah, ngajual motor. Hah? Ngajual motor. Wah, anjing. Aing ngajual rongsok lain ngajual motor. Asya aya naon? Banyak motor aing dijual 100.000. Dengekeun, Adek. Kunaon sia teh syukuran ka aing teh. Anjing lain syukuran di mana? Untung aing ge cara nama. Hah? Untung aing ge cara nama. Nya tuh aing mah hebat. Udah ge tuh. Ya, jadi jual 100.000 motor aing. Nya hebat tuh aing mah. Anjing, goblok ya ieu. Maksud aing dijual teh rongsok lain motor. Hah? Motor rongsok gitu nu dijual teh lain motor. Dengein. Kurang salah di wae.
kurang. Siap teh aya lalu. Anjing motor aing. Si aneh gila. Kasukuan anjing. Ditah motor dijual, ku aing jualkeun. Aing amuk di wae. Terus aing hukum komisi. Aduh, aing di komisi.